Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungi-mungi. Ku sentil-sentil, ku kira kutil, ternyata pensil. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Atur sahur milo sahur, hey batur buka milo buka, diberang batur puasa manehna merkosa doma. Baratnya ngana sedih lebaran tahun ayeuna mah bosan abdi teh. Sedih kunaon? Teu bisa ka makam Toha abdi teh Pak Ustaz. Lebaran ayeuna teu bisa ka makam Toha. Mohon. Teu aya ongkos. Sanes. Naon? Demi Toha na hirup keneh. Meni hayang juga batur abdi teh Pak Ustaz. Hayang minta hamawan cenah. Urang bahagia lamun berhasil menang titel muttaqin. Bahkan Idul Fitri balik karena kasucian diri. Tapi di sisi lain ukur bahagia Mang Cepot. Betul. Datangna Idul Fitri teh aya kasedih dina diri urang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadratil kiram nu dipihormat dimuliakeun ku Allah, guru simkuring, guru urang sadayana, pimpinan kalih keluarga besar pesantren Kegempalan, oge pimpinan pondok pesantren Miftahur Ridwan, para kiai, para ajengan nu teu tiasa disebat, diwincik, diwiji-wiji hormateun simkuring. Mudah-mudahan Allah manjangkeun umurna, sing sehat lahir batina, manfaat barokah ilmuna. Oge nu dipihormat Bapak Kuwu Desa Maparah Kecamatan Panjalu, ge tadi katinggal hadir aya Bapak Dewan, para sepuh bini sepuh, guru simkuring Pak Profesor di UIN Bandung, Profesor Ramdhani. Oke, tehilap bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sadayana, para alumni Daramang sadayana. Alhamdulillah, hatur nuhun wasilah ya besti simkuring di alisan Kang Ustad Dais pangetennya nyambungkeun silaturahmi simkuring tiasa silaturahmi deui di pesantren Gegempalan pami telepat anu kadua kali. Kapungkur acara pami telepat milad, acara nati wengi ayeuna alhamdulillah tos sabaraha taun kapengker tiasa silaturahmi deui. Mudah-mudahan ku jalan silaturahmi sing jadi wasilah panjang umur ageng milik rezeki. Tapi katingali tina kiceupna nama arageng milik rezekina itu ya. Tong ngaka amin can ngadoa. Ageng rezekina apa ageng hutangna ya? Disebut ageng rizki sanes urusan loba duit jeung materi hungkul. Sabab rizki teh bentukna seueur. Awak sehat rizki, budak soleh rizki, rumah tangga sakinah mawadah warahmah rizki. Bahkan ibu pami dipiwarang milih bu, mending keneh suamina beunghar loba duit tapi teu soleh, atau suamina miskin tapi soleh? Pasti jawabanana mending beunghar jeung soleh. Padahal nu geus nikah mah ngajawabna teu kudu kitu, mending nu aya wae. Ngandoakeun nu aya sing beunghar oge tambi soleh.
Sabab urusan rezeki lamun diukur ku materi bapak sarang ibu teu saalit jalmi secara materi na sederhana tapi ternyata dina hate na langkung ngarasa tentrem, langkung ngarasa tenang. Katenangan eta ge anugerah rezeki ti Gusti Allah. Urang saling doakeun sing baleunghar hartana oge sing sarehat lahir batina, sagala kahoyong sing dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang ngadoana sasarengan Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami, sing digampilkan urusanana, sing dilancarkan segala rupina, sing sehat lahir batina. Bapak Ibu kadieu sim kuring itu silaturahmi padewan teu nyalira itu ya. Aya rencang Mang Cepot bios yang silaturahmi ka dia gitu. Cepot aya jang? Aya. Pot. Lan. Tadi naik ka luhur ah. Tuju di mana keneh? Tuju ieu Pak Ustad, tuju ieu nanti mancing. Wah, berarti teu ngupingkeun ceramah tadi. Tong mancing wae atuh. Ayo naik ka luhur ah. Mancing naon eta? Mancing kaributan ya. Naik ka luhur ah ka pesantren Gegempalan Kang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, jadi ngalian lauk cenah di balong jangan. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Cepot. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ikut ngajelong kaluhur. Halo guys. Halo. Darah Ramang Besti. Akang. Kumaha barudak. Tuh aya welan euy. Kela kedap-kedap. Aya akang orang Islam, orang Panjalu. sanes bumi agama. Oh, agama Islam. Kalau beragama Islam, bertemu sesama muslim itu indahnya bukan halo guys, bukan besti, bukan well, afsyus salam, tebarkan keselamatan, salam heula tuh saya nama. Anak gaul dong Bauzan. Oh, jadi anak gaul mah ayeuna kudu halo guys gitu. Iya dong, sawat gitu loh. Naon sawatnya tuh? Masalahna bisa ayeuna teu ngartoseun. Eta cek ibu-ibu teh halo guys, besti, sawat teh naon? Ari sawat teh endog beheungna panjang. Soang Eta mah soang. Ari soang mah biwir kudu dioperasi. Suing. Eta mah suing nu meong nu eta geuning. Suing mah alat musik Sunda ditiup. Suling eta mah. Suling. Suling mah budak di karungan tuluy dipenta tebusan disuling ngaranna. Suling. Diculik. Culik mah nu baruleun dicolok. Cilok eta mah ngeunah dieu. Eta mah cilok. Cilok mah nu hejo na juru mata. Cileuh eta mah Cilok namanya. Salam dulu dong. Mangga. Kalau kita membaca salam dijawab dengan salam, isinya kita sedang saling mendoakan kebaikan. Setidaknya ada 3 doa kebaikan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kasalamatan, doa rahmat jeung doa barokah. Akang ngucapkeun salam, dijawab deui ku salam. Nu haladir sedang saling mendoakan semoga selamat menang rahmat jeung barokah.
Amin. Salam heula atuh asok. Siap ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar harum semerbak dijual ke pasar Minggu. Terdengar salam namun tak kompak, hatiku menjadi ragu. Sekali dia bisa kompak tuh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga. Cakep. Anu ngawaler salam semoga masuk surga. Amin. Pak Ustadz gitu mah mantas. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Poho deui euy. Amang akang atuh akang. Aya hibar pangesto Pak Ustadz namanya ngariung deui nya. Nyapan kamari tos lebaran Idul Fitri. Akang kamari tos lebaran ka mana? We abdi mah mudik abdi mah Pak Ustadz nya. Ngana sedih lebaran tahun ayeuna mah Pak Ustadz abdi teh. Sedih kunaon? Teu bisa ka makam Toha abdi teh Pak Ustadz. Lebaran ayeuna teu bisa ka makam Toha. Mohon. Teu aya ongkos. Sanes. Naon? Demi Toha na hirup keneh. Meni hayang juga batur abdi teh Pak Ustadz. Hayang minta hamawan cenah. Hayang minta hamawan. Ya Kang, bersilaturahmi dengan yang hidup, dengan yang meninggal berziarah. Kita saling mendoakan. Jadi silatur arwah ya, silatur doa, kita saling mendoakan gitu ya. Betul. Kang kamari ka mana pas lebaran? Teu ziarah teu, da hirup kana mituhana. Silaturahmi mah osok benernya. Silaturahmi osok. Ka sadeu silaturahmi kamari? Abdi abdi mah ka tetangga Ustad. Ku tetangga. Sumuhun Salaman. Sesalaman jeung tetangga mohon ngan sabab naon cing ka tetangga margi abdi mah gaduh dosa ka tetangga. Dosa naon? Teu pira abdi teh heureuy jeung tetangga teh. Heureuy kumaha? Heueuh, tetangga keur heuai ditemok sungutna. Nepi ka ngajahjar eta mah. Sanes heureuy. Tapi pada heureuy abdi mah nya. Tak ayeuna di dieu nu ngayakeun silaturahmi, pondok pesantren Gegempalan ngayakeun acara halal bihalal. Lamun di pejabat mah itu aya non jang open house. Oh nya. Di pejabat aya open house, di pesantren silaturahmi halal bihalal. Kamari gitu. Open house abdi mah di bumi. Lah jeung Bapak Presiden. Bapak Prabowo. Kumaha maksudna? Abdi ka ditu open house jeung Bapak Prabowo. Oh akang sumpi ngariung jeung Bapak Prabowo. Mohon. Sing horeng teh abdi jeung Bapak Prabowo teh dulur. Ustaz. Pancakak. Tuh nya. Ngaku-ngaku dulur di mana? Pak Ustad pan abdi teh datang ka ditu. Eta diaku dulur ku Bapak Prabowo. Barang abdi datang teh jo nanya tuh ka abdi teh. Kumaha? Maaf saudara siapa ya? Tuh diaku saudara abdi teh. Kadira. Naon? Bapak Prabowo nanya ke akang saudara siapa teh lain saudara dulur. Naon? Tapi maksana saudara siapa teh Anda siapa? Mang Anda mah teu milu. Jadwal ngarit kemari teh. Aya Mang Anda di Aya Mang Anda. Oh, dadah Mang Anda. Doma terus di Paraban Mang Anda. Tak gitu. Ya, bari jeung sanes Anda Mang Anda maksudna Anda teh kamu siapa gitu. Oh. Jadi Kang silaturahmi alhamdulillah ayeuna alumni sareng Pak Kiai, sareng pimpinan pesantren, sareng alumni deui urang ngarariung di dieu bahkan teu nyangki sim kuring di dieu tiasa tepang. Ieu aya alumni di dieu teh Nunung, Ang Eri teh nya sami-sami di MGP, Kang Dais. Pokona mah sadayana. Bapak Profesor guru urang Pak Haji Ramdhani itu aya di dieu Cinunuk padahal di ditu bumi nama caket. Oh gitu itu teh. Kenal ka Pak Haji Ramdhani? Pak Haji Ramdhani makan ka hajina teh bade bareng jeung abdi. Wah. Teu nya. Geus ngaku-ngaku deui we. Mana karep wae. Ka hajina rek bareng. Bade sareng jeung abdi pangarasa teh. Geuning ieu mah teh jadi haji cepot. Salah harita teh. Salah. Pak Haji Ramdhani meser tiket ke Arab. Hari abdi salah kalah meuli tiket Persib jadi we teu bareng. Jauh melau Atuh moal berangkat dari akal. Salah meuli. Pak Haji Ramdhani ngurilingan Ka'bah, tuk-tuk nama abdi ngurilingan stadion.
Lingung meureun Pak Haji Ramdhani jadi haji mabrur ayeuna teh. Abdi mah anger jadi bobotoh mabur. Budak-budak wasit. Nah, iya Kang, di Lere. tepang sareng pimpinan pasantren, aya pasantren Gegempalan, aya pasantren Miftahur Ridwan, ya Ridwan. sareng guru-guru urang. Oke, aya Bapak Dewan. Pak Dewan aja. Aya. Keresana Bapak Yoyo. Kenal ka Pak Yoyo? Ya apa di Jawa itu teh. Nya larasnya Pak Yoyo di Jawa. Jawa Barat, urang nah Jawa. Apaan Bapak Yoyo namina dalam di Sunda mah Yaya. Oh, Sunda Bapak Yaya. Bapak Yoyo mah biasana di Jawa. Biasana di Jawa, bedana Sunda jeung Jawa masyarakat di Naon? A jeung O. Di Sunda Jaka, pan di Jawa mah Joko. Sunda Pak Yaya, Jawa Pak Yoyo. Di Sunda Mangga, di Jawa Monggo. Tuh. Monggo. Di Sunda Calik, di Jawa Colok gitu. Di Bahaya, Sunda Baal, di Jawa Bol. Pami dihijikeun bahaya. Bahaya naon? Pami saur Sunda Mangga Calik Baal di Jawa. Monggo Colok Bolham. Aduh, pokoknya di sini kita berkumpul Kang di mana-mana aya tah kieu nya aya resep naloba dulur teh teu sieun kapoekan, teu sieun keung di perjalanan, matak mudah-mudahan ku silaturahmi sing naloba dulur sadayananya, dulur di dunia tepi ka surga. Tapi cek abdi mah Pak Ustad nu dilobakeun mah lain dulur, Lain dulur. tapi duit. Nah, duit Da geus loba duit mah kabeh oge ngaku dulur. Paingan kamari mah. kela. Geus loba duit kabeh ngaku dulur. Aku dulur Pak Ustad. Sok ayeuna abdi we kamari keur ieu keur panen endog meri. Pan beunghar abdi teh rada loba duit. Anu ka imah teh aduh eta ngadak-ngadak atuh loba Pak Ustad. Bari ngomong kieu agar silaturahmi tidak putus cik nginjem 100 nah kitu. Marawa pamajikanana ngariung keur loba duit malah teuing. Ai akang keur aya mah tambutan. Pangna kitu teh mangumaha ka akang teh keur butuh. Depan dunia mah bakal muter Kang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Batur keur butuh, akang keur aya. Injil mah da urang mah makhluk sosial. Lahir di bantuan batur, hirup butuh ku batur, maot ge diurus ku batur. Jelema beunghar, harta sagala aya, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, lobana lauk sepat. Wah, pamajikan gaya tuh mau kena gelombang cinta, baju Elzata gelang segede pelak beca. Wah, imahna lega, pantau hareup di Panjalu, pantau dapur di mana? Di Ciawi. Ciamis jeung Tasik perbatasan. Pangan kabayang Pak Ustad. Naon? Lamun ngising kudu numpak ojek. Nah, numpak ojek. Oh, jauh teuing imah gede itu mah. Aya jelema beunghar sagala aya, imahna lega. Bu, geuning tempo maot mah geuningnya anu ngagali kubur tatanggana nu teu boga. Leres gitu? Beres. Anu mersihan makamna, anu nyieun padungna, anu ngagotongna kadang tatanggana nu teu bogana naon. Maka orang makhluk sosial tong sok itu urangnya bakal butuh ku batur. Akang ayeuna keur beunghar sagala aya, poho jeung dulur, poho jeung tatangga. Kumaha lamun akang maot eueuh nu ngurus kana jenazah akang teu sieun? Cek teu sieun. Nah, Da abdi mah moal maot tina kayu. tapi bener jang cepot teh sieun maot. Bisa wae. Sieunna cepot mah Pak Haji ngan hiji. Naon? Teu sieun ku maot, sieunna ngan hiji. Kurinyuh. Tapi heueuh kurinyuh mah beak. Biwir geus baru suh kurinyuh. Panas dalam gitu. Iya Kang, alhamdulillah ayeuna silaturahminya. Mudah-mudahan ku jalan silaturahmi sakumaha kautamaanana sing jadi jalan palanjang umur. Panjang umur dina ngandung harti, lain ukur panjang angkana tapi seueur kamanfaatanana oge sing dimurahkeun milik rezekina. Tah mah cepot. Deres. Ayeuna urang ngayakeun acara halal bihalal ba'da Idul Fitri. Bu, kamari pas Idul Fitri Pak, perasaan jalmi iman teh paradoks. Ai paradoks teh aya dua perasaan nu bertolak belakang. Hiji perasaan urang sabada Ramadan teh bungah bahagia. Naon sababna? Sabab urang dibere gelar titel muttaqin, sabab tujuan tina puasa la'allakum
tattaqun. Urang bahagia lamun berhasil menang titel muttaqin, bahkan Idul Fitri balik karena kasucian diri. Tapi di sisi lain ukur bahagia mah cepot betul datang na Idul Fitri teh aya kasedih dina diri urang. Sedih kunaon? Sedih tos dikantunkeun ku Ramadan. Sieun Ramadan kamari teu kenging Lailatul Qadar. Sieun Ramadan kamari targetna teu tercapai bawa nu terakhir, tapi urang saling doakeun sing dugi deui yuswa urang ka Ramadan tahun payun. Oke kalayan dina Syawal 11 bulan kapayun urang sing istiqomah teras dina ibadahna. Hiji sisi dina hate urang bunga menang gelar muttaqin, menang titel jalmi takwa, menang Idul Fitri. Tapi sisi lain urang selesai tina Ramadan teh sedih, sok sieun beres Ramadan dosa can dihampura. Mangkaning dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla ayyughfaralah. Cilaka jelema anu menang Ramadan tapi beres Ramadan dosana can gugur teu dihampura ku Allah. Maka di Ramadan kamari urang nyaeurkeun doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, bersihkeun dosa-dosa abdi sadayana. Jeung sasama dina halal bihalal yuk urang saling memaafkan. Oke cepot ya, datang Idul Fitri kamari cepot sedih apa bahagia? Bahagia Ustaz. Oh, datang Ramadan dulu sedih bahagia? Bahagia deh. Bahagia karena bulan suci Ramadan itu bulan penuh ampunan. Ramadan itu bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Ampun teu boga duit Ustaz. THR nya apaan akang nu ngabagi nah nya karyawan abdi we dong ya Kang sanes ampunan eta. Bulan Ramadan itu bulan maghfirah. Makanya dulu ketika awal Ramadan datang orang bahagia karena bertemu lagi tahun kapungkur, orang ngadoa sami, ya Allah dugikeun ka Ramadan, didugikeun ku Allah. Maka kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, hatiku lapang bahagia dengan kedatanganmu. Betul. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Berkah bulan ampunan, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan talibra, Ramadan tibra. Kalah tibra ya. Nyawan Tong ditambihan. Nah tambihan Beda antara tiba jeung tibra. kayak gitu. Ramadan tiba itu artinya tiba datang. Kayak gitu. Lamun akang nyebut tibra berarti Ramadan sare wae. Dari abdi mah kamari lobana syare bukan Ramadan teh. Gawe atau gawe kerja. Apa cek pun bapak Naon? syare teh gawe. Sare gawe tim. Mohon Sare mah pangadulan gawe. lain pangadulan eta cek bapak abdi bapak Semar. Kumaha cenah? Abdi depan beri nokeran gitu. Sia teh cepot pagawean teh sare wae. Duh, sare teh pagawean ternyata. Pangedulan nu puguh magang ya. Datang Ramadan kemarin kita semangat. Mudah-mudahan semangat Ramadan terus meningkat di Syawal. Sebagaimana kata Syawal artinya peningkatan. Peningkatan gitu. ya. Di Ramadan teh aya naon wae kamari pangnabunga? Margi aya BBM bosan. BBM bahan bakar minyak Lain naon? BBM bulan berkah dan magfirah. Oh singkatan. Di Ramadan ada BBM bulan berkah dan magfirah. Kayak itu nanti premium. Premium. Pre makan pre minum.
Oh, prek makan, prek minum, imsak puasa teh ya. Margi kaitu nanti pasti bakal solar. Di Ramadan orang solar. Sholatnya makin rajin. Beres lah. Sholatnya rajin, minimal taraweh mah tara kakantun panginten. Jeung pertalit, Ai pertalit, perangi tamak dan pelit. perangi tamak pelit, zakat fitrah kaluarkeun, tos haol jeung nisab, aya zakat hartana, infak sedekahna, teu pelit di Ramadan. Aya pertamax Pertamax nu dioplos jeung pertalit eta mah kitu. eta mah kamari berkah. tahun teman. Aduh, ya mah Cepot, tapi Maha. betul kata Cepot. Siap. Di Ramadan sigana mah ieu mah Bu, karawasim kuring semangat ibadah paling ageng teh ayana di Ramadan, Pak. Leres pisan. Tos salat Isya we lamun di bulan biasa kadang rek ba'diyah teh asa males. Rek ba'diyah Isya ngan 2 rakaat 4 rakaat asa hoream, tapi tos Ramadan urang tos beres salat Isya teruskeun ba'diyah, tos ba'diyah teruskeun taraweh nu 20 aya, nu 8 aya, nu 3 genep aya. Pot. Di Ramadan lain ukur salat wajib, salat sunnah leuwih semangat. Kenapa? Karena keutamaannya begitu banyak. Tateraskeun di bulan-bulan ayeuna Syawal ditingkatkeun, salat malam natong dikantunkeun. Min alamati qabulil hasanah al hasanah ba'daha, di antara ciri ibadah Ramadan ditampi kebaikan diterima ada kebaikan lain yang berlanjut. Cek bahasa kolot urang mah istiqomah, netek taraje nincak Dikotok. Amalan. netek taraje nincak hambalan. Taeta. Nung tik lari mapai bukti, nyuk curug walungan mapai wahangan, mipit amit ngalam menta cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak dina huntu, laun-laun menjadi lebok. Bosan. Eta teh peribahasa po. Paribasa tadi. Batu teas cai lembut, tapi muragna cai nu lembut ku istiqomah mah bisa ngelehkeun batu. Aya tapakna, amal lamun hayang aya tapakna pilarian ngaranna istiqomah. Kun talibal istiqomah la takun talibal karomah. Karomah kemuliaan mah datang sorangan ke anugerah ti Allah, pilarian we istiqomah dina ibadah. Tapi kamari pot gedengnya karek sabulan ibadah taraweh we nu sunnah, mimitina pinuh masjid nepi kalaluar. 15 kadieu mah pan aduh geus mulai sedikit demi sedikit aubi kalaluar Lesu aubi lah taraweh pinuh teh kur mimiti kadieuna mah leungit hiji-hiji kur nini jeung aki-aki cangkengna sok nyeri encok mimiti taraweh kot ngajalajar jamaah teh pinuh nepi kalaluar kadieuna barisan ge ambiar teu nepi sajajar gelisah teu boga duit saperak-perak acan kapa majikan can bisa mere keur THR duit teu keur jajan keur meuli kupatna gelisah teu boga duit saperak-perak acan kapa majikan can bisa meuli baju lebaran hirup asarung sing nu naragih ngabri kela lebaran teu bisa meuli baju lebaran teu tah berarti tadi teu ngupingkeun ceramah Ustaz Nutipayu naon gitu laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri teh lain identik jeung baju anyar tapi kataatan anu nambah. Baju anyar tanda urang teh meureun bunga teh buat ayeuna pan mode ibu-ibu naon ayeuna burgandi naon we teh Bu Simmer geus teu usumnya Simmer mah tahun kamari beda deh tahun kamari terus teh aya kang nameserkeun THR teh jeung istri berat bosan kela-kela emang usaha Ramadan kana naon usaha abdi kana jual beli ayeuna teh oh usaha teh jual beli dagang nya jual motor meuli beas abdi teh nya keripuh atuh eta mah bangkrut meureun oh jadi tukang asongan abdi teh bosan di mana di pasar jualan dina bus Somudik mah pagi. oh usum mudik mah jualan asongan di jero bus ngan diusir ku supir teh bosan nah diusir ada jualan taraje abdi teh
ngarogok karena irung supir. Kira aku jualan taraja di Jorobos atau nyelakakeun sok usaha mah teraskeun urusan hasil uihkeun deui ka Allah tugas urang ikhtiar usaha keun teu naon lebaran can beli baju ke Syawal atuh pot usahana teraskeun siap ya nya mudah-mudahan bosna doa kumaha ayeuna aya jang bekal atuh yang mudik ayeuna aya daya kewe saurna teh di Bapak Dewan Bapak Yoyo saurna teh beri namihan ka abdi pada makalan jenajang THR si Cepot karunya cenah kitu. Oh nu mere cenah kitu. Ah ya kitu ka dieu Pak Yoyo. Aya di payung. Bapak Dewan anu bager, Bapak Dewan anu sayang. Bapak Dewan anu bager. Bapak Dewan. Aduh sayang. Alhamdulillah Bapak Dewan. Pak Dewan salimula Pak Dewan. Doakeun Pak Dewan, doakeun. Ridho Pak Dewan. Ridho atuh. Tambihan deui ridho. Nuhun. Alah hatur nuhun Pak Dewan ai manawi teh Afgan tadi mah. Nya kaca soca kasep Pak Dewan nuhun Pak Yoyo. Pak Dewan eta Batu Ali menisai moal dia wariskeun. Pancawarna bacaan batu cantik. Alhamdulillah nuhun Pak Dewan da heureuy abdi mah tuh. Tah lumayan aya jang mudik buat Aya alhamdulillah. jang mudik. Aya silaturahmi niatkeun ya. Nya niatkeun dinya pakuwu ge bade saurna teh niat. Paku Nya pan ieu mah ti Pak Dewan mah kangge mudikna ti pakuwu mah kangge uihna da beureun kudu. Oh kayaknya harus balik atau udah perlu umurnya manya abdi teh cicing we di pamudikan nya kudu balik mun pakuwu teu ka dieu teh abdi moal balik pakuwu. Oh pakuwu pangdulungankeun Cepot ieu pandulungan can bisa balik moal teh sawuih abdi ye kumaha ye kumaha carana pakuwu kokodok Bapak kuwu anu pager teh alah dohon salim pakuwu Batu Ali beureum tah ieu. Terima kasih pakuwu berkah selalunya gagah kieu pakuwu tinggal nya teu pakuwu mah gagah perkujab disebutna ge perkujab perkumpulan kumis jabring bosan. Pakuwu nuhun. Terima kasih pakuwu berkah selalu. Tos berarti pot. Mohon. Yang mudik aya ti Pak Dewan. Ya. Yang balik harus balik aya ti pakuwu. Salamet deui ka bumi. Salamet. Tong manggilan deui ayeuna mah. Da di perjalanan teh kudu jajan meureun. Manya abdi teh ngahuleung dina motor teh. Da kudu udud meureun kudu naon. Jang jajanna can aya. Jeung gede kudu make bensin motor teh. Kewe di Bapak Haji Ramdhani di Cibiru di ditu ya. Nu juga pengker heula Pak Haji Ramdhani. Anu aya we heula bawa aya ibuna di ditu aya ibu ka dieu ibu. Aya ibu profesor. Ibu Haji ibu profesor. Aya. Ibu Haji anu pager teh Ibu Haji. Ibu profesor anu Ibu Haji anu bager Ibu Haji Ramdhani Ibu Haji Ramdhani anu kokodok Ibu Haji atur nuhun Ibu Haji anu bager Bu Haji punten Bu Haji Ibu Haji hatur nuhun terima kasih Bu Haji aduh bare salim alah Bu Haji salim heula tuh Bu Haji aduh tepuk tangan kangge Ibu Hajah Ramdhani. Alhamdulillah. Bager teh ya lu. Pot pedap. Mohon. Cepot salim ka Pak Dewan aman teu naon. Dari pakuwu. Salim ka pakuwu aman. Ibu Haji. Kunaon Cepot salim ka Bu Haji kot nyelepot. Sanes muhrim. Da ari abdi mah asa ka indung bosan. Oh, Bu Haji bios di aku mamah ku Cepot. Wios. Nah yang aku mamah. Ameh babari minta duit, Pak. Terima kasih. Cakap di Bandung di ditu di Cinonok. Di Cinonok lah barokah ya. Teraskeun pot nya tuh saya bensin jang jajan. Saya bakal hatur nuhun. Mohon bakal. Ya ieu saha nu bade ka dieu? Alah. Pak Ustad Dais ka dieu. Pak Ustad Dais hatur thank
you Pak Ustaz Dais atur nuhun salim Pak Ustaz atur thank you Pak Ustaz Dais hatur nuhun. Alhamdulillah nyukeun emprak anu tos kaparayun sadayana Besti Simkuring di Alisan di Alisan namanya Besti Simkuring nah ada padahal mah teu nyuhunkeun Pak Ustaz Dais lamun dihitung-hitung yeuh masihan teh labas atuh abdi teh naon labas pan mudik teh ka Jampang abdi teh labas jadi ka Banten ala ieu balik teh ai saya ieu Bapak Profesor teh Bapak Haji anu bager Bapak Haji enggak kapayun Pak Haji anu bager wah tur nuhun hoyong salim Pak Haji salamin ba'id salam jarak jauh atur nuhun alhamdulillah aduh doakeun potah aya doa nyawer kumaha doana sih alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah biiznillah bi kudratillah tambahilah sabaraha welah buru-buru atulah ti alumni atulah alumni sakieu seueurna ya banding alumni teh seueur bos gitu ya terusin lah atur nuhun Bapak Ibu sadayana iya nu ka dieu pot ieu saha nu kapayun ieu saha bos mana alhamdulillah bos saha teh Pak Haji Ade teh ya anu umroh teh ya salimul Pak Haji oh salam jarak jauh ala asang ngora wae Pak Haji nya nah ngora wae Pak Haji Ade atuh da nepi ka umur 70 tahun ya angger disebut teh Ade namina nami eta mah nuhun Pak Haji Ade ieu saha nu sanes oh rek WC si keur kieu mah ulah wakan nangtungnya nyaho jelema butuh dewek teh Gusti mending ngagebeg aing sugan derek kahareup orang teu boro aduh sing horeng derek ka ditu gigi ge tingali tetua teu dosa ini teh dadah ka ya bos ngaleos Pak Haji Ade atur nuhun alhamdulillah atur nuhun Pak Haji Ade terima kasih aya deui kitu terusna ceramahna teraskeun heula Pak Haji Ade nya nuhun kae bisa nyusul masuk ke teras ka payun nya kedah pamang kedah kagok mangga Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah iya sih teraskeun ieu teh jadi ibadah ada yang namanya istiqomah itu panceg ya kami sholat bade 2 rakaat terus maos Quran bade sahalaman terus punten naon duit eueuh artos naon nu tadi artos nembe apaan ieu mana oh di situ kamu ketahuan nyanak saweran dari diriku abus kana saku cepot tadi pasihan tingawitan padewan ya terus dugi ka Pak Haji Ade tadi kusadayana di pasihan disimpen we di dieu siga nu teu prayogi kumaha mun hibar ka handap maka jeung hibar dawuh jangan Ustad makarunya diamankeun puguh teu aman palih dinya dah ieu ceramahna can beres urusan abdi jeung Pak Ustad ge can beres ieu teh kumaha bade diteraskeun moal teraskeun heula duitna astagfirullah walila ilhamah cepot ulah tinggal dina temakna merajut kebersamaan kegempalan nya ieu dina acara alumni ieu teh urang kedah ngaraketkeun kebersamaan ngarasa diri tina akar anu hiji ti ieu pasantren ayeuna berkiprah di mana-mana tetap kedah ngarasa bersaudara rek generasi awal sampai generasi sekarang kita satu keluarga jaga kebersamaan cepot yang ustad sekeluarga teh sekeluarga dawai mohon jaga kebersamaan dong betul namanya kebersamaan namanya bersama berarti ini uang mau dicepot mau di ustad sama-sama kan
pulang mah disatuin anu mawi Pak Ustaz tos palih dinya mah sok poho ai kamari mah hilapan al insan mahalul khoto wan nisyan manusia mah pan tempat salah jeung poho salah tobat poho wajar sifat wajar sakali mah poho dai Pak Ustaz mah pohona mineng kumaha ajang pasikan wae ya Pasikeun. kade tah nayaga dibagi ya bagi tapi sebelum dikasih ke cepot Ustadz mau sulap sedikit hiburan Pak paling ngan dijas naon gitu sulapan pesulap mah dijas tinggal ikut cepot sulap naon ya ya artos diasupkan karena pesak gamis Ustadz berubah jadi naon wah jadi lapur ente ieu mah moal berubah ieu mah buat naon jampean ku akang berubah mang anda namahan tenang mah anda mah aman lah bim salah bim jadi apa sok bim salah bim jadi apa prok bim salah bim jadi apa prok punten bim jadi salah bim rokok jadi hebat lain hebat sih deh Naon atuh? rugi nu aya kan berubah lain ku masyarakat berubah na Pak Ustaz bieu nu asup teh leuwih 500.000 kari-kari nu keluar sampurna mil piraan 35.000 di mana hebatna nyaho nu bukuh marugi jabering urut muka datah nuhun itu sadayana gitu nu matak teh hanya dulu patah atuh nuhun pangarsa mudah-mudahan berkah Bapak Ibu datang Ramadan ada sedih ada bahagia aya sedihna teh naon cing eta ngajenol keneh Eta ku sidik wae. oh ya keneh beda ai gamis Ustad menjerok wadah berkat apa nanya aduh alhamdulillah asyaloba euy baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ai eta ngajenol keneh manawi rokok nu bieu cenah heula rokok nu bieu asa kurangnya Atuh kade akan. kan sakitu astagfirullahaladzim naon mang anda mah poho can pada ai dihitung atos Pak ka dieu geuning bapak anda anu bager bapak anda anu sayang bapak anda ka dieu pana aduh hatur nuhun pana sium mana nuhun mana tepuk tangan kangge Pak Anda ditaroskeun ku Bapak Prabowo cenah anda siapa nuhun Pak Anda mudah-mudahan berkah selalu amin. Aduh Pak Anda hapunten bisa kakasepuhan ya buat punten buat kumawantun abdi hapunten mangana sana syukur kumawantun naon hiji ieu teh cepote kaluar tina tetekon tetekon naon iya jamaah di dia kantos ningali wayang golek itu langsung kan na YouTube na TV kantos ningali wayang betul. golek ngaranna wayang golek tempatna di luhur jagat di dia tiraha aya wayang golek kokorondangan kieu Ustaz tiraha ti mimiti abdi sieun dicokot deui lamun di luhur mah ku Ustaz aman ini mah kerja sama lah bisi naon nuhun mana nya nuhun ah Pana terima kasih Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah teraskeun heula Pak Ustaz cepot nitipnya mohon oma tong manggilan deui nah cepot hoyong di pasian artos deui hoyong nya aya rezeki dalam bentuk materi yang mengalir hoyong aduh aya ijazah tilu ilmu ulah pot hiji ulah menta hiji ulah naon cenah Bu menta ulah menta komo bari jeung hate tetegenan ka makhluk naon sababna lamun hate geus nyandar ka makhluk dina punta penta bisi dina teu diberena ke nyeri hate dina surat Al-Ikhlas tegas pisan Allah ngadawuh Allahus Somad menyandar itu hanya kepada Allah urusan amaliyah jeung papada jalmi kedah dilakukeun da aya asbabna mah cepot tapi ieu hate ulah ngandelkeun kana amal urang ieu hate ulah ngandelkeun yen hasil teh kumaha amal urang henteu amal mah teraskeun ku urang ngan hate tong bersandar ka makhluk jadi cepot ulah aya dina diri hayang dibere ku batur ulah menta ayeuna bulan Ramadan Idul Fitri biasana barudak dibagi THR nyebunya jangan mengajarkan anak meminta THR nya mana ulah hiji ulah menta nu kadua lamun dibere ulah nolak teu nolak abdi
ngan cepot teh menta tadi mentanya hiji ulah menta nu kadua ulah nolak di mana di pasihan urang moal nampi ulah langsung tadi tampi heula ngalah nu mere menang pahala ku urang dibalikeun urang ge menang pahala jadi teu nolak rezeki hiji ulah naon pot ulah menta nu kadua ulah nolak nu katilu ulah koret lamun aya ulah disimpen aya hak batur kaluarkeun bade bentukna zakat nu hukumna wajib atanapi infak atanapi wakaf atanapi sedekah anu sifatna umum mangga teh teuing jadi cepot lamun tos aya tong disimpen aya hak batur wayahna kaluarkeun dermawan gitu dengan para alumni teu acan wayahna eta aya hak batur dah kaluarkeun ka cepot dan nampi tuhnya ai ceramah teh pan hiji mah jang batur naon lamun cepot ceramah nunjuk ka batur hiji tanu opatna keur urang ieu teh pot jadi maksana ulah kote teh lain keur batur keur cepot eta artos rek dikamanakeun iya teh bari disedekahkeun sapalih mah Pak Ustad ka masjid nu sok nyair sisi jalan alhamdulillah gitu. insyaallah Bapak Ibu ku cepot artos bade disalurkeun ka pembangunan masjid anu jarang hese beresna nu bari nyalair di pinggir jalan isin umat Islam kedah nyair di pinggir jalan dibantosan saalit-saalit ku cepot sing berkah hartana tepuk tangan kangge cepotna mung kumargi abdi mah geuningan uihna teh geuningan sok kaleuweung bos jalan teh neneangan nu nyair eueuh sama abdi kapak saya balik deui kana saku leuwih teh kitu ulah aya hak batur buat Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah seueur ibadah Ramadan anu keras diteraskeun sebagai bukti ditampina ibadah urang di Ramadan min alamati qabulil hasanah al hasanah ba'daha di Ramadan tadi aya salat cek cepot salatnya makin rajin minimal ba'da isya aya taraweh tak ayeuna salat malam tong dikantunkeun janji kana diri tingawitan Syawal ayeuna 11 bulan kapayun salat malam insyaallah ku urang moal dikantunkeun hoyong tiasa istiqomah terus naon deui pot tadi di Ramadan teh cek cepot aya premium makan minum gitunya leres deh teh eta teh definisi tina puasa artina imsak lamun di Ramadan urang tiasa nahan tah di Syawal nahan ieu teh kedah diteraskeun ku urang ai imsak teh nahan tina naon lamun definisi puasa anil muftirat nahan tina sakur-sakur anu ngabatalkeun puasa gitu jadi cepot di Ramadan kantos nahan abdi nu ngabatalkeun mohon ngan aya patarosan tadi kumaha aya patarosan ai ceurik keluar Cipanon batal teu puasa keluar Cipanon mohon anu keluar tina panon ceurik rek cileuh teu batal pot teu batal henteu alhamdulillah naon gitu eta abdi keur puasa kamari ngadahar seblak lada teuing nepi ka ceurik abdi nyurucut Cipanon berarti lain cerik seblakna seblakna godin eleh ku barudak wae umur 5 tahun 6 tahun tos dibiasakeun ngarah tos ageungna teu barukah batur sahur milu sahur batur buka milu buka tiberang batur puasa manehna jajan samang asik batur sahur milu sahur batur buka milu buka tibeting batur taraweh manehna salot jeung gaple ulah buat batur sahur milu sahur asik batur buka milu buka tibeting batur taraweh manehna kalah kagaple batur sahur milu sahur hey batur buka milu buka diberang batur puasa manehna merkosa doma sanes merkosa doma ka era bener tiberang batur puasa manehna jajan samangka gitu lain merkosa domba daya nu merkosa domba ge saha eta nuju ngenang gitu
Saur saha teh. Manehna teu kahaja kamari Pak Ustad poe Senin iraha. malam Jumaah. Malam Salasa. Manehna teh teu kahaja keur kiih bari nangtung. Aya doma hareupeun mundur doma teh kitu. Da di dalam pengek maneh teh. Amit dengan Aduh, bulan imsak ya, tahan. Di Ramadan kita nggak berani makan, nggak berani minum. Punten Bapak Ibu. Ieu cai biasanya merekna disebatkeun le minerale. Ieu Pot ubur-ubur ikan lele gitu. Minumnya le mineral le. Pot, kalau kita minum air ini Bu, ini boleh nggak, halal atau tidak? Toyib Halal. Tingali aya label TMUI. MUI meureun Nya di ejah mah MUI. Cek MUI halal. Oh, berarti boleh diminum. Mohon. Sekarang saya minum, nggak ada yang protes. Tapi datang Ramadan jam sakil minum, wah pasti diprotes. Nggak boleh, imsak, tahan. Kenapa? Kita sedang puasa. Padahal ini minuman halal. Urang keur diajarkeun nahan, anu halal wae tiba-tiba dilarang ku Allah, urang sanggup nahan. Komo perkara anu haram, moal mungkin jalmi iman wani ngadeuketan. Anu halal dijauhan, komo anu haram. Emang aya minuman anu haram? Aya, minuman keras, khomer cek bahasa agama. Minuman keras Apal? es batu. Bukan. Minuman keras teh kullu muskir, segala yang memabukkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Apal tuh? Naon teh? AO, vodka, Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blunt, topi miring, topi dendek, ciu, amer, arak betot, kucubung, arbal, arak balik, kawak-kawak, krotom, TM. Apalan Kunaon coba Ustad apal? icalan. Bukan. Dah sayo batur sahur milu sahur. Batur nyawer milu nyawer. Kira-kira ieu Bu Ernawati. Bu Ernawati na teu ditiup. Oh, ti Bu Ernawati. Oh, ti Ibu Ernawati. Ermawati anu mana? Dari Maparah. Oh, dari Maparah. Ibu. Nah, ieu dari Ibu Ernawati nama 100. Akang salim heula atuh. Nuhun. Aduh, alhamdulillah laresak ieu. Nuhun. Alah kudu aya ongkir atuh euy. Kurir sih eta. Kurir Nuhun, jangan lain dibere teh curiga ka batur. Atur nuhun Akang, mudah-mudahan sing berkah selalu, mohon mudah-mudahan panjang yuswa geung milih. Akang pilih aya deui mangga bisi bade ngider deui ka pengker. Sok pilih aya deui gitu, pilih aya nu nyawer gitu. Isin lapot ah. Ya, Pot. Mohon. Tadi teh sampai mana tadi? Ibu Ernawati jauh dari beda deh. Menahan. Oh, menahan. Nahan, tidak mau makan, enggak mau Eta minuman keras nah gitu. Iya, nu halal wae urang alim. Komo lamun anu haram Diinum. Bapak Ibu, suami istri boleh berhubungan di siang hari di bulan biasa kalau sedang tidak haid. Tapi kalau di bulan Ramadan nggak boleh siang hari. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Malam boleh, siang nggak boleh. Walaupun halal dengan istri sendiri kita sanggup menahan, apalagi dengan perempuan yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh dekat-dekat gitu. Lydia. Jadi cepot. Bulan. Di puasa orang nahan, lain ukur nahan. Apa yang dibatalkan dalam puasa, tapi orang sanggup nahan lisan, gak mau ngomongin orang. Tak ayeuna di Syawal, aya deui di Syawal teh geuning. Alhamdulillah aya hibar pangesto, ya Allah Dede. Nah, mending Dede siapa? Dede siapa? Dari budak, siapa? Budak keneh udah nyawer. Di Ijaz. Putranya siapa? Pak Walid. Pak Walid. Ai bapana mana? Oh, aya di ditu tuh. Minta lagi ke itu. Makasih ada ya. Terima kasih Ade. Aduh, alhamdulillah eta budak keneh terus diajarkeun sedekah ku kolotna. Tah, budak wae geus ari di ka payun, cepot pirangku tara sedekah. Mohon. Ada eta sedekah keun ya. Siap, Ustaz. Lamun ayeuna urang disebat sedekah teh Pot, ternyata lain ukur harta. Senyum juga. Sebab sedekah itu umum. Kalau harta itu namanya infak. Kalau sampai wajib itu namanya zakat.
kada aya haul kada aya nisab pot gitu. Siap. Kantos cepot infak di masjid. Kantos abdi ge bosan dengan trauma. Kela Budak deui ka dieu. Nya teu kaur hiji budak ka dieu pasti budak nu lainna kabita. Da kitu. Ieu saha? Ini dari siapa? Dede siapa? Kivi. Putranya Ustadz siapa? Siapa Bapak? Poho ka indung sorangan. Astagfirullahaladzim. Bukan itu nerpes isinin. Anak siapa? Siapa mama? Ayah siapa? Apa siapa? Mama. Bubu. Ibu tapi ibu. Ayah bapak. Ayah bapak. Pader. Abang. Oh abang. Tepuk tangan. Terima kasih ya putra abang atas hadiah. Makasih ya. Makasih Dede. Ngerti Sunda nggak? Ngerti Sunda nggak? Oh nggak ngerti Sunda paingan tuh. Ngerti dikit-dikit tadi nanya ke cepot ini budak teh. Salim. Tadi panggil jeung cepotnya. Aduh. Dibalik. Naon? Pan itu budak kene. Bener abing sekolot. Nuhun dak. Alhamdulillah. Ada yang makasih ya. Alhamdulillah. Itu teh aya budak 10 urang bosan. Sugana marentah ka indung bapana euy. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Ya. Mang Cepot. Ya nuhun. Tadi dugi ka mana pot? Dugi ka budak ka dieu. Sedekah. Tadi Ramadan urang diajarkeun pandai-pandai bersedekahnya. Pertalit, perangi, tamak dan pelit. Bade sedekah mangga. Tapi di Ramadan aya ibadah ngaluarkeun harta nu diwajibkeun khusus di Ramadan. Namina zakat fitrah. Kamari zakat fitrah teh? Zakat fitrah. Alhamdulillah. 2,5% itu nya. Beda deui eta mah zakat harta tuh. Oh iya zakat harta eta mah nya. Ieu mah kieu bosan. Abdi kamari keur jumaahan. Apan aya kenceleng ngaliwat. Asareuwas abdi bosan. Leuwas kumaha? Pan abdi nyokot duit abdi teh dina saku teh dina dompet aya 100.000, 20.000 jeung 2.000. Mohon. Barang keluar. Nya 2.000 atuh bosan. Bos 2.000 teh asup ka dinya. Ai pas kitu aya di tukang aya budak ngora totoel ka abdi mikeun 100.000. Cokot ku abdi teh asupkeun kana eta teh kana kotak amal. Ku abdi ditanya eta ka budak ngora, "Jang cing teh gede-gede teuing sodako teh 100.000 mang geus geus kolot kan 2.000." Eta budak ngajawab, "Mang Cepot, eta mah leuwih duit abdi nu sodako, eta mah duit Mang Cepot lakrak dieu." Cenah kitu. Alah cing. Jadi nu 100 teh lain budak sodako. Lain. Duit akang murag. Abdi murag. Ku akang diasupkeun kana kotak amal. Atuh lapur. Teu lapur bosan. Tungtung nama ngadagoan bubar Jumatan bosan. Nah ngadagoan bubar Jumatan? Tungtung nama bagi 2 jeung DKM aduh. Ayo sodako dibongkar deui ya. Pot. Dan kita diajarkan di Ramadan pertalit, perangi, tamak dan pelit. Maka di Syawal yuk sebagai bukti diterimanya ibadah teraskan kasayanana termasuk di Ramadan malam-malam terakhir Rasul mengajarkan memperbanyak i'tikaf. Mungkin tidak tiap malam Pak, tapi minimal mau seminggu sekali, di akhir pekan, sebulan sekali i'tikaf lebih lama, bermuhasabah diri. Cepat osok i'tikaf, domba kap, bebek kap osok abdi mah. Sanes itikaf bebekap domba kap. I'tikaf diam di masjid mendekatkan diri pada Allah. Osok ke masjid dara. Osok ke masjid. Salat ngecas. Teh kan ke masjid ngecas HP. Ngecas keimanan bos ada abdi mah. Ngecas iman. Mohon alah ke masjid mah minang atuh abdi mah. Rajin salat berjamaah. Berjamaah panghareupeuna wae abdi mah. Mantap. Ngan digetok ku imam harita mah. Nah, da salat nah hareupeun imam. Tuh kira ya salat berjamaah hadapan imam. Tapi Mang Cepot, sesusah-susahnya lelaki ke masjid, Bu, satu saat dia akan ke masjid. Kapan? Kalau tidak sedang hidup, dia ke masjid salat berjamaah di belakang imam, maka satu saat dia akan masuk ke masjid. Kapan? Ketika meninggal, jenazahnya dimasukkan ke masjid tapi disolatkan di hadapan imam. Maka satu acan jenazah orang disolatkan di bainan imam, istiqomahkan diri kita untuk berjamaah di belakang imam, gitu ya. Amin. Tapi teu saalit pot, jalmi teh dipanggil ku Allah, terdengar di telinga tapi teu noel kana hate.
Bu, ayat tentang puasa itu Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil orang beriman. Makanya kenapa kita puasa? Karena kita terpanggil oleh ayat itu. Bapak Ibu, nacepot. Ayat 3 tukang dagang. Hiji tukang somai, ya. 2 tukang bubur, betul. 3 tukang cuanki. Ngalewat Bu, harapan imah. Kurang tadi panggil. Mang somai anu nyamperkeun tukang cuanki atau tukang naon tadi bubur atau tukang somai. Tukang somai anu ngaliek, tukang somai anu nyamperkeun. Betul. Naon sababna? Sabab nu dipanggil eta tukang somai. Tapi Mang Cepot kadi saya Pak. Ieu saha nu kapayun, ieu saha nu terdepan. Ibu-ibu. Naon ibu-ibu? Iya jang abdi. Alhamdulillah, tepuk tangan kang ibu-ibu sadayana. Oh, ibu-ibu teh nguriling dikeresekan Pak Ustad ai manawi teh utah tadi mah. Artos geuningan ibu hatur nuhun, tepuk tangan kang ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Ya, siga gentosan artosna nu manglipat-lipat gana. Amin. Ngantosan ti bapak-bapak ieu yeuh. Hatur nuhun ibu-ibu. Alhamdulillah dikaresekan Bu Ustad lu asa kubagja tah kitu nyaah na ka indung teh indung teh nyan. Nyaah, nah hanya indung. Sebab indung teh pan eta indung tunggu rahayu. Bapak tangkaramutan gitu. Tanggal derajat. Aduh, alhamdulillah aya kencringan oge Bu Ustad. Alhamdulillah nuhun ibu-ibu. Barokahnya. Bade sedekah Cepot, badai kasayan tadi tinggali ageng alit. Nah adua muha wa in qola sedikit tapi ikhlas, sedikit dawang ya. Ai ikhlas mah badai katingali ku batur, teka tingali ku batur tetap jalan Pot. Betul. Ada yang lihat nggak ada yang lihat, ikhlas mah tetap jalan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul gitu ya. Iya. Kumaha beda Pak? Dicaci naon, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. THR minta dong bang gitu. Atur nuhun ibu-ibu. Atur nuhun ibu-ibu, berkah selalu. Tadi deui ka mana Ustaz ngajelaskeun Pak? Poek deui ka mana beda deui. Sabab naon cing bet poek naon itu aya bade kapayun deui teu geuning. Ieu saha nu kapayun edah dede ieu dede saha yang ke depan dede siapa dede? Najahro. Ini bapaknya siapa? Atur nuhun Akang. Alhamdulillah tepang deui. Oh di Malausma teh. Malausma teh ya. Cari mula Akang. Alhamdulillah geuningan di dieu ya. Mau disun nggak? Bapaknya. Terima kasih. Alhamdulillah loba dulur gitu nya. Ieu ke sabaraha artos seueur kieu? Sabaraha ieu? Ke urang eta heula posannya 1 2 nya nu dikaresekan mangke heula nya. 2 3 4 5. Alhamdulillah kenging genep 150 Ustaz. Alhamdulillah kenging genep 150 nya ka 1 juta teh kirang 350 deui. Nuhun gitu. Tong-toma buat nuhun. Alah hatur nuhun anu parantos kapayun ya. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Aya 3 tukang dagang, tukang somai, tukang cuanci, tukang bubur. Dipanggil tukang somai. Mang somai ka dieu pasti nyamperkeun. Naon sababna? Ngarasa diri tukang somai. Allah manggil jalmi iman, ya ayyuhalladzina amanu, ayo puasa. Kunaon urang puasa? Ngarasa kapanggil urang jalmi anu iman. Dan anu teu kapanggil mah atuh hare-hare we nu teu iman mah. Nu teu yakin ka Allah mah hare-hare we datang puasa teh. Tah ieu modal kangge urang Mang Cepot. Tina mukmin kudu rubah jadi muttaqin. Tina jalmi anu boga kayakinan kudu ngarealisasi eta kayakinan teh dina perilaku. Margi
iman teh Mang Cepot betul pondasi ini sementara takwa itu realisasi iman mah teu katingali jalmi disebut iman katingali benerna iman dibuktikan tina katakwaanana imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi ibadah Ramadan anu sakitu seueurna dilakukan maka di Syawal mudah-mudahan sing langkung istiqomah deui amin ya dipanggil ayeuna azan hayya 'alas shalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu buru-buru wudu buat dipanggil jalmi iman datang sholat buru-buru wudu segera dia berwudu kenapa ngaku merasa dirinya beriman kapanggil ku eta ayat betul. Tapi salit tuh dipanggil ku Allah dinasa di dinten hayya 'alas shalah ternyata sampai selesai waktu sholat tidak juga mendirikan sholat berarti iman cuma sekedar pengakuan saja tak buta dua mata namun tiada melihat tiada tuli telinga namun tiada mendengar yang buta awe-awe wadidaw hoba-hoba wadidaw wa anda wa udin kadi akang tong wa anda wa udin wadidaw lamun ustad nyanyi cepotnya diem lamun ustad nyanyi cepotna joget jamaah teh lain merhatikan ustad tapi kadang ningalikeun joget akang oh jadi Pak Ustadz mau diperhatiin cie mau diperhatiin sama ibu-ibu bukan supaya jamaah fokus dulu siap jadi banyak orang yang telinganya sehat lahum azanun la yasma'una biha tapi seakan tuli kata Allah abdi kena kumaha diam dulu tak buta dua mata namun tiada melihat tiada diam dulu tuh telinga namun tiada mendengar yang buta diam yang buta mata hatinya yang tuli kesombongannya mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan aku masih ting-ting dijamin masih ting-ting sama sekali belum berpengalaman cakal sirah bujur nu naik cakal bujur sirah nu gitu astagfirullahaladzim Pak Ustadz nah bujur itu balik deh alah cilaka yuk bujur kram nah tong barorah di akhirat doraka ka usama di dunia ditinggalikeun ditemongkeun kontan lanjut dulu Bu Pak Ustadz dipanggil beriman hayo aku abi dipanggil Pak Ustadz naon ya bujur ka luhur hayang ditulungan nya itu bisa balik deui berjanji lah Kak Ustad siap saya berjanji beda joget deui moal bade aduh alah tadinya kita naon atuh akang teh ting 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 segala bujur diangkat-angkat isin di dieu teh seueur alumni pasantren atuh nuju usum da teh bosan naon ayeuna teh keur usum TikTok tah eta teh dina TikTok aya babalatak oh ayeuna mah TikTok teh dijogedan nah Velocity teh ningan oh zaman urang mah TikTok teh di Lebuan pan beda zaman TikTok mah ai TikTok nu mana TikTok anu kieu geuningan waktuku kecil aku tak tahu yang mungi-mungi kamari teh oh sentil aku kira kutia ternyata pensil waktuku tolong aku tak tahu yang nongol-nongol ku sengo-sengo ku kira kok ternyata bisa tembak dor tembak dor waktu ku kecil aku tak tahu yang mungi ku sentil ku kira kutil ternyata pensil waktu ku tolak ku tak tahu yang nongol ku sengo ku kira kok
senjata pistol. Lah gitu jogetna. Tembak dor tembak. Sagrup yang sagrup itu. Rombongan eta mah. Aduh. Lain si dawal. Batur rek bubar karek jol ka dieu. Batur teh isuk-isuk. Kade kapayun Chef. Macet sigana macet. Macet arus balik. Calikan di depan cali di depan. Cepet calikan depan. Abdi mah dia antum si dawal mah lieur nya. Dewala sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Waduh. Hapunten abdi telat. Di mana wae? Neme teh bio. Aduh Gusti nu agung eta ke tempat wisata di dinya seueur. Oh macet. Macet dugi ka lieur. Wayahna we daya nama di budaya di Indonesia pot sabada Idul Fitri teh dawala biasana hiji aya nu disebat ku mudik. Nu disebat mudik. Nu kadua halal bihalal. Ieu dua nana adat kebiasaan tapi ngandung kasayan di lebetna. Ku halal bihalal urang silaturahmi siling ngubarkeun, ku mudik urang ge sami pulang ke kampung halaman. Biasana pami jalmi mudik bungah teh Bu? Oh bunga tingali nu mudik di jalan tol Kang nya ge di jalan tol babawaan luhureun mobil depan aya dus aya kalung segala rupa depot bunga rek balik ke kampung halaman. Salarasna kampung halaman urang teh pan sanes di dunia di mana? Di surga. Da indang bapak urang asalna penghuni surga. Jadi urang pot lamun rek maot teh rek balik ke mana? Surga. Ibu bapak pami urang maot bunga henteu? Rek nyebut bunga sieun ayeuna maot. Aya kasieun rek nyebut henteu da tadi ge cenah mudik teh pasti bunga. Jalmi mudik bunga. Tapi aya jalmi anu mudik teu bunga. Ali mudik teh saha? Aya dua jalmi anu ali mudik. Hiji jalmi ali mudik teh karena teu aya bekal jang balik. Nu kadua jalmi ali mudik teh karena betah teuing di lembur batur. Kunaon orang ali mudik sieun ku maot pan maot teh mudik urang. Boleh jadi urang sieun ku maot Mang Cepot hiji urang sieun teh lain ku maot nah sieun can gaduh bekal. Nu kadua urang sieun maot boleh jadi urang teh betah teuing di alam dunia. Tapi mau tidak mau pasti kita akan kembali mudik. Mudah-mudahan orang memudikna balik deui ka surga. Amin. Ai Cepot hayang lebet ka surga ka neraka? Hari abdi mah hoyong lebat PNS meni hese. Duh kumahanya. Sanes pada melan ka surga. Baik Cepot, terakhir di sim goreng Bapak Ibu, panginten ieu Ramadan ngajarkeun urang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tak ieu fastabiqul khairat, yuk urang lakukeun di sawah. Saha ieu Bapak? Saha ieu? Alah saha ieu? Jang saha ieu, jang saha? Kang saha Bapak? Aduh alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ti saha teh. Bapak saha ieu teh Pak? Bos saha ieu? Pak Aming. Bapak Aming hatur nuhun. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Aming mau salim. Alhamdulillah. Dadah Pak Aming. Sun aja. Terima kasih Pak Aming. Alhamdulillah. Naon aya nu nyawer sagala ieu teh? Tadi dawala. Nah ai ka kuring eueuh. Ada si lain mah kerek datang. Matakan ulah. Aya kenalan teh di dia, kenalan teh. Aya kenalan teh di dia. Allah. Sugan teh paming sugan aya ka abdi kitu. Teuing maneh kudu usaha. Iya iya ka abdi ka Cepot. Alhamdulillah tuh geuning ari rezeki anak solehnya saha eta? Bapak Kang Ade Sopian. Kang Ade Sopian ayeuna mah Bapak Ade saha? Tadi Pak Haji Ade. Pak Haji Ade ieu Kang Ade Sopian doh. Alhamdulillah hatur nuhun. Teu. Dewala kieu nya. Palageur di dieu Bapak Ustad alumni berehan. Lo berehan. Tah dewala kedu berehan eta artos dikamanakeun? Ari abdi mah artos saweran teh bade disodakohkeun ka budak yatim Pak Ustad. Alhamdulillah. Kalarasan Pak Ustad istri abdi teh budak yatim. Bade dika istrikeun eta. Nah, syeta kamana karepoe maneh mah. Ampun. Dewala, yuk kita berbuat baik. Fastabiqul khairat. Kebaikan Ramadan orang teraskeun, jalin silaturahmi. Karena bagaimanapun Bu, berbuat baik kalau berjamaah akan lebih kuat, bener nggak? Salat sendiri nilainya 1, berjamaah nilainya 27.
kun kal yadain la takun kal uzunain. Belajar bersama-sama seperti dua tangan yang selalu kompak, jangan seperti dua telinga bertetangga tapi nggak pernah mau kenal satu dengan yang lainnya. Tingali bapak ibu panangan sakitu kompak napot dina jalan hiji kapayun hiji mangelehan kapengker, hiji nu kiri kapayun nu kanan kapengker. Betul tuh iya bapak sahadi nu iya kasahaya cicing atau kakuring atau nih akuring bapak sekmat ala bapak sekmat iya. alhamdulillah Pak Sekmat hapunten aduh Pak Sekmat hayang salim Pak Sekmat abdi hayang ngarawasan salim jeung nu nyawer aduh alhamdulillah punten ka pacok Pak Sekmat da irungna panjang idawala mah alhamdulillah. Aduh, Pak Sekmat tinggalinya kompakna palurah caket Pak Sekmat padewan Pak Kiai ulama umaro ngahiji kuat di dieu mah pot hebat para alumni na ngarojong insyaallah mudah-mudahan bersama ieu sing dugi bersama di surgana Allah amin amin ya rabbal alamin. Tah kade pot lamun bersama orang bakal maju tapi lamun mumusuhan ya pakia-kia saling sikut kita saling jatuhkan bukan nambah kuat justru sedang menjatuhkan diri sendiri. Tuh nanti di masyarakat sekarang pun sama Mas Jepot kita bisa berbuat baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ayeuna berbuat baik di masyarakat gaduh pesantren aya nu gaduh madrasah aya nu gaduh majelis aya anu dagang aya silahkan. Setiap orang punya jalan berbuat baiknya masing-masing, saling dukung, jangan saling sikut satu dengan yang lainnya. Cepot bagian disawer ke usah dah bade bosnya nyawer terus lohornya sekedap usah ada yang nyawer lah cepot diosnya usah mana THR usah Ramdan usah Ramdan THR jang cepot 100.000 alhamdulillah 100.000 usah bagja daulah 100.000 dek euy alah hebat si Kang Cepot bunga usah duo alhamdulillah sakitu daulah Cepot pasien 100 dewala di pasien 500.000 alhamdulillah 500.000 nah 500 dah kumaha irung ai kuring mah irungna panjang loba nganung harti irungna tah tinggal duitna ge loba beda jeung Kang Cepot irungna saeutik duitna ge saeutik kala sabriji teh kala tong ningalian ka ditu pan Cepot gigaduh ieu nya sumur Cepot di pasien 100.000 bunga teu bunga Ustaz bunga bohon tadi nama tadi nama bunga ningali sedewala di pasien 500 ka bunga Cepot tetap apa ngurangan ai duit Cepot ngurangan teh henteu duit Cepot rezeki Cepot ngurangan kunaon ka bunga Cepot jadi ngurangan nu ngajadikeun ka bunga Cepot ngurangan lain rezekina nu ngurangan tapi Cepot teu syukur ku rezeki nu aya malah serap ningalian rezeki batur nu leuwih loba. Kadang-kadang nu ngajadikeun urang teu tenang teh lain teh aya rezeki nu aya teh disyukuran rezeki batur ditempoan. Cikini kegondang dia orang iri hidupnya nggak bahagia Cikampek kajati luhur hirup capek dibanding-banding jeung batur Cianjur ka kampung saat banyakin syukur daripada menghujat Ciranjang sampai Magelang hati tenang gak ngurusin rizki orang lamun hoyong tenang syukuri nu aya tong pipi dua jeung rizki batu betul ya silaturahmi ajang menyambungkan silaturahmi bukan pamer materi paham teh Cepot paham kartos teu kartos dewala kartos 500.000 lebih gede Cepot paham teu paham dewala paham 500.000 baik kalau dewala Cepot sudah paham berarti uangnya Ustadz ambil lagi dicoba nah Ustadz naon dicontoh deui da eta mah contoh hungkul contoh ade geuning dicokot deui matakan ulah gede ulah mana irung panjang rizki panjang teh pedut nah kabina-bina teuing Pak Ustad kela
Cepat bunga ini mah. Bunga bosan. Bunga. Nya. Apa duit cepat kan 100 dicokot teh nah bunga. Hari abdi mah teh pati nyeri. Ngan 100.000 sia 500.000 duit dicokot deui lebok Dah iya ciri jelema nu iri deungkeun teh kieu Bu, duit nata dicokot 100.000 kuduna mah sedih tapi karena batur leungitna leuwih gede kalah jadi bunga. Dia bahagia ketika orang susah, dia susah ketika orang bahagia. Tak iri dengki boleh memang kata Nabi dalam dua hal saja. Satu dalam ilmu, yang kedua dalam kebaikan. Aya batur jelema beunghar, iri lain ku beungharna, tapi ku beungharna seueur kasayanana. Bapak Ibu, setiap kita para alumni tentu berperan di masyarakat, punya peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan dengan ilmunya, berperan dengan tenaganya, berperan dengan hartanya. Tapi naon bae ilmu dipasikeun ku urang di dieu sing jadi ilmu nu manfaat kangge urang, oge pahalana teras ngalir ka guru-guru urang. Oge sakumaha ieu tema rajut kebersamaan dengan keikhlasan menyatukan perbedaan dalam kedamaian. Urang bisa kuat ku ngahiji babarengan. Satecan ditutup ku doa, urang awaskeun heula shalawat hipas sarengan. Tapi saurna aya panitia nu baris gelar sorban kangge ieu pasantren, mangga anu gaduh rezekina pangetan disisihkeun ageng alitna sing ikhlas sadayana janten jariah kangge urang sadayana. Mangga bida aya panitia nu baris gelar sorban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil salawat sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamana jalan ka Jogja, ka dieu ka Bali wetan, kamana jalan ka surga, ka dieu ka Bangaos. Sama-sama yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para kiai, Pak Dewan, Pak Kuwu, Pak Sekcam, oge sadayana, Pak Profesor, hapunten bilih tina penyampaian seueur kakirangan. Mudah-mudahan sakumaha urang kamaritos Idul Fitri sing bersih diri urang dosa-dosa hubungan sareng Allah, oge dosa sareng sasama di antawisna diikhtiaran ku saling bermaafan, halal bihalal ieu acara keur nyambungkeun silaturahmi. Mudah-mudahan ba'da Ramadan sifat urang, sikap urang langkung sae keur ngabuktikeun keberhasilan ibadah Ramadan. Aya pantun pot? Aya kumaha tah? Ikan hiu pergi ke bulan. Cakep. I love you Pondok Pesantren Gegempalan. Hatur nuhun sadayana. Ngandai satur nuhun. Sakit panginten ti grup dawai. Kin aya doa panutup supaya barokah sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nyangakeun ka MC.
ngaturkeun nuhun atas sami jemaah sadayana ka pangarsa Pak Ustad oge tim dawai mudah-mudahan ilmu